ngaran-ngaran dunya mah mualila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhiratnya ujang kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana dina panustrunganana sanajan lumpat ulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah sumuhun atuh sia lelumpatan sieun beh dituna nyata sieun paeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng sumping di channel YouTube Pribados. Dinten ieu Pribados bade ngabahas topik anu serius sareng jero ngeunaan bab kematian. Sanaos topik ieu sensitif pisan eta mangrupikeun bagian tina kahirupan. Sareng salaku manusia urang sadayana bakal ngalaman eta kematian. Dina video ieu sim kuring bakal ngabahas kematian jeung kedah kumaha diri urang pikeun jeung hareupanana. Ayo urang ngawitan ku patarosan anu sederhana. Naon ari kematian teh? Kematian nyaeta nalika awak urang cicing sareng jiwa urang ninggalkeun awak urang. Sanos pikasianeun, tapi kematian mangrupikeun proses alami anu bakal kaalaman ku sadayana makhluk hidup. Sareng teu aya nu tiasa nolak eta kematian teh. Tah ayeuna kumaha carana nyiapkeun diri pikeun jeung hareupan eta kematian teh? Nyata urang kudu ngarti heula yen maot teh bagian alami tina kahirupan. Tah ayeuna sok muncul patarosan dina diri urang teh. Naon anu bakal kajadian satos kematian teh? Masing-masing jalma tangtu boga kayakinan anu beda-beda. Tapi urang sadayana terang bahwa aya kahirupan sanggeus kamatian. Tah eta sakedik informasi ngeunaan maot atanapi kematian sareng kumaha carana urang jeung hareupanana. Ayeuna urang tonton video wayang golek anu dipedarkeun ku kidarang almarhum Asep Sunandar Sunarya tina judul Kematian. Rung. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saje nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo teh alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar ku PS ku JR jadi haiya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan ya cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato sieun sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngan ukur semet bilatungan
tapi aja lemah mah sahabat bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup Kumatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineuten plos ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan plos ka kuburan di bulan saneng-eneng keung ye euy keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Mudah-mudahan cing ka sawarga agan memarga agan masoleh bagur upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga. Muga-muga we agan cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan tah kitu Kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan tengah gaduh-gaduh gitu bulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge nya ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane mangkaning sababaraha kali teh sababaraha balikan eta teh panegor teh bulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan amin muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana amin amin ulah Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pi hujaneun gitu tapi dah sijang aya naon pindah ka desling syuk tong cocorowokan teuing sia orang siang deui Sampurasun rampes punten mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam
aya naonnya geningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa aya naon tetenya euy nanti corona teh aya eta teh AC ai sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyanjang kade sing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu ngaran kaula teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing di negara naon kaula di negara jin bangsa jin dulu onyong mun pesen batu ali kaitu nya jin mulai batu ali batu baterai mun saja kaula teh kalungguhan teh patih nagara ti nagara Guha Sela Bintara Rajaan jeung saha nu gumanti aji di nagara nugumanti aji di negara kaula Raja Kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nuhun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres aya naon denawa ulah aya naon kieu salaresna kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna ari maksad teh di negara kaula teh salaresna keur kata raja rupa-rupa wabah musibah penyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore dah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna eta teh akibatina teu areling meureunana ieunan pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemeureunana tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu tak itu ya jadi kaula teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema nu pangkolotna di dunia alah Pak mangkaning Bapak palang siang jang cicing keun bae da aya anak sebelum bokap sing hareupeun heula cepot iya nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar uluh ya astagfirullahaladzim sabar Pak
tenang Pak paingan ke wae kita tadi dek tejang paingan buat loyo ketinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewe teh sajajarkeun jeung ento tenang sajana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewe cicing sarwakeun deuk ayam tulak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosane atuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan kitu wae didodet wae gitu suwer aing mah kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara asdina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh oh loba mah paranjang kokod jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati nu sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dawala abdi cokot panah kaula dia ais abdi teh tileutik diakod-akod di zaman bolon abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumas sawios abdi pangheulana salaku anak tega lara tega pati Pak doa nawe sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus ai melaan bapak mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh apa arti sebuah nama tanpa karya betul tanpa karya tidak ada faedah kumatak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul uleun ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh
marukana meureun patung menang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus Hayang dibersihan. cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh Ai pangabutuh gede. ai pangabutuh gede Ai digawe mu. da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah Benar. dina datangna ge diirit meureun nya Letik benar kan. heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya Tanpa karya tidak ada gunanya. Cuk Kiai mah cenah engke di kuburan teh bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab Jawaban leungeun kumaha. jawaban leungeun teh tingali itu hote jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung Oh benar. meunang kokot teh Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui nu aya gunana Keur ka jalma deui benar. heeh sok nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang Rek dagang, rek nyupir, rek dagang rek nyupir rek ngabeca rek naon nu penting mah ngahasilkeun hasilkeun sabab di dunya mah butuhna harta harta. keur manyangkeun umur Keur nyakolakeun budak, keur nyakolakeun budak keur ngadidik budak. keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa geuning ieu ai daek dikocorkeun merejekina ka urang heuh teu beda we ti balong Beda balong kumaha ya Kang. balong saat laukna kokocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ditongoh tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar Ngan daun. da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui Barokah kosong. heeh keur nahaon loba mobil gas sawah gedong alus aya di bui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener Nate dinikmati. barokah eueuh Eueuh. ceuk dek oge Ai duit loba bener. ka kitu euy Benar Kang. oh kitu we dek nya dek anu jadi bapak ini teh doakeun yang Kulang wah. melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy Kantos wah moal teh kitu komo ka putra. heuh ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun Ai deket diomongan gitu berapa jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu tuh kan teh wah lah. Semono ngewa awak teh. teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya Sumuhun. aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin Salah kuwi ai ada undang da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang Oh sumuhun wah. kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana Kamu ini we urang. sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh Sumuhun. Telepat wah. eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna Sumuhun. Kumantung kana pagawean. yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana Sumuhun. Eta wah. kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman Laras. duh buah-buah buta teh ka dieu deuleu jang teu geuning heueuh we
teh dilumpat. Ini ngajen. Sok sia. Geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh. Geus eueuh pelindung. Nah, rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah, rek ka Ruhut Sitompul. Sok. Rek ojah ka Sok. mana? Ai geus kieu marek pasrah we sim kuring teh nun. Heeh. Rek pasrah sumarah we. Ya aing dek kirata ieu mah. Cing kumaha kirata. Najan mungkir da geus takdir najan mupang da geus kadar milik diri bagja awak dek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu dimerik rek lumpat tang tu diudak hey dina panustrunganana maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring ka dieu kadunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung Eta sepuh teh pek dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumarah. dina panustrunganana sanajan lumpat ulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah sumuhun atuh da sia lelumpatan Nawa kelingat teh. denge jelema diudag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun heuh beh dituna heuh nyata sieun paeh biakan mau Hayang salamet tuh teh. eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawin kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan kumuk menaon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati, oke? Mangga. Nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya caang bulan 14 tegenek teu malekmek Balumbang timur jalan gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir berang puting ngelodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang ka saha wae keuneu da aya ajangna keur bayar hutang masing bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula heu hampura da puguh jelema kuring oge
ngaran-garan jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit ayeuna maneh sun mangga kaya pedangna ieu uluh pek ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek alah nuhun mah nuhun ai maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeulem kumadinya ai geus paeh mah hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk atawa hayang di air keras kawas ipir aun kumanu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atau da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun heumeureuan kadupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga mangga cepugu Semar Badranaya di jamrat punukna nyaeta maksad ditugal jangga moa dicacag wae sumuhun mangga moa dimutilasi moa ai geus paeh mah sumuhun Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea Mangnu satru sing madu trahing kusuma titi sing andana wiri trahing dewa kamanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan nah sia jempe oh api-api papaehan goblok ah sia bar Semar soak meureun si eta murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimus sada lambang keagungan nagara Amarta teh oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran sia Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna
dek datang ke Karaton Amarta dek nginjem layang jamus Kalimusada aing di Taraga di Paok aing sieun di Kepung eta si Bima galak teh hirup jelema teh wah ieu wujud dek di sakuan dek bae Ibnu Abi Adunya rahimahumullah meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Quran Surat Kahf ayat 19. Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amalan tertutup, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eta kesimpulan eusi tina video wayang golek ngeunaan bab kematian. Mudah-mudahan video ieu tiasa masihan informasi anu manfaat sareng ngirangan kasihan urang ngeunaan kematian. Tong hilap pasihan komentar sareng saran dina video ieu sareng tong hilap subscribe channel ieu kanggo video anu menarik sareng informatif ka payuna. Hatur nuhun, sampurasun.